A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7. Anu tarjamahna jeung naon bae anu ku Rasul dipasihkeun ka aranjeun sok anjeun canak. Naon anu ku Rasul diparentahkeun sok laksanakeun. Jeung naon anu ku Rasul dicarek maka anjeun kudu eureun ulah ngalaksanakeun. Tah ieu ayat ieu diantawisna ieu teh mangrupakeun dalil anu urang cara mensikapi bid'ah gitu. Ari bid'ah teh naon? Bid'ah numutkeun lugot, numutkeun etimologi. Bid'ah hartina anyar. Bid'atun hartina anyar. Tapi kalimat bid'ah teh anu tepatna ieu teh kanggo persoalan ibadah. Lamun jalma nyieun peribadatan anu teu dicontohan ku Rasul tah eta disebut bid'ah gitu. Ari kieu mah urang bareto upamana kendaraan teh onta, kuda, tuluy diganti ku motor ku mobil, eta mah lain bid'ah. Modernisasi teh mah sae gitu. Lamun bareto masjid teh ku bilik tuluy ayeuna ku tembok lain bid'ah eta mah gitu. Da masalahna urusan kaduniaan. Jadi ulah salah nempatkeun. Bid'ah mah istilahnya eta ajaran ibadah anu anyar, anu teu dicontohan, anu teu dititah ku Rasul. Tah eta bid'ah gitu. Contoh dina zaman tabi'in aya jalma ngaranna Walid bin Ma'dan. Urang nagara negeri Syam. Negeri Syam teh lamun ayeuna mah nagara Syria. Negeri Syam. Nah, pokoknya negeri Syam. Nah, ini berubah ngaran negara Suriah. Ayeuna aya nagara disebut urang populer sok aya ngupingnya negara Suriah. Tah eta teh asalna mah Syam. Di dinya kapungkur aya jalma ngaranna Walid bin Ma'dan. Nah, dina maleman nisfu Sa'ban teh maleman sabariji? Maleman tanggal 15. Nisfu Sa'ban teh maleman 15 bulan Sa'ban. Tah anjeunna ngayakeun iktikaf. Ya, salat malam, salat mutlak, maca Quran, zikir. Kitu tah Walid teh. Tuluy eta kabiasaan ngaramekeun nisfu Sa'ban tepi we ka sabaraha nagara asup ka Indonesia. Ngan praktek nisfu Sa'ban ditambah-tambah deui. Contona ngayakeun salat 100 rakaat. Gitu. Paling saeutik 2 rakaat. Carana mimit maca Fatihah, geus maca Fatihah teh ditambah we surat Al-Ikhlas 10 kali.
Jadi tina saadegan teh 2 rakaat teh 2 kali Fatihahna 20 kali surat Al-Ikhlas. Itu salat nisfu Sa'ban. Paling saeutik 2 rakaat. Lobana 100 rakaat. Jadi lamun 100 rakaat berarti kan Fatihahna 100. Itu Al-Ikhlasna berarti 100 1000 kan gitu. Kan kulantaran mungkin umatna loba capek. Nah, jadi kadang-kadang sok 2 rakaat gitu. Tambahan kumaca Yasin 3 kali 3 jalan. Yasin nu kahiji nyaeta pamenta hayang panjang umur. Yasin kadua 2 jalan pamenta hayang rezeki berkah. Yasin katilu hayang husnul khotimah. Ta ieu teh ibadah anu dijieun. Margi di zaman Rasul teu pernah ngayakeun, ngarayakeun, ngaramekeun nisfu Sa'ban. Tah itu nu disebut bid'ah teh eta gitu. Jadi naon atuh eta teh bid'ah teh hiji pagawean anu dipigawe ku hiji jelema mimitina gitu atanapi ku hiji golongan tapi terus menerus turun temurun gitu. Jadi weh disebut tradisi. Jadi bid'ah teh tradisi gitu. Tradisi atanapi adat. Ai tradisi atau adat teh nyaeta hiji perkara anu dijieun ku hiji jalma atau ku hiji kelompok jalma dilaksanakeun terus turun temurun gitu. Contoh sejen disebut bid'ah. Aya ngaran wali ya Sunan Ampel. Sunan Ampel teh ngaran asli nama Raden Rahmat. Asli nama eta teh urang Campa, urang Vietnam. Tuluy datang ke Indonesia, ka Jawa gitu. Nah, nyeun contoh lamun aya anu maot maka ditahlilan. Malam kahiji, malam katilu, malam katujuh, malam ka40, hari ka100, ka1000, tuluy ka ditu nama tiap tahun. Nu disebut haul. Jadi mieling kematian anu tos maot gitu. Tah ieu teh bid'ah anu nyiptakeunana eta teh Sunan Ampel. Itu nyata Raden Rahmat di Jawa asalna mah nyata urang ditu teh urang Vietnam eta teh. Teras deui lamun aya anu maot tah di astana dipagahan ditalkinan. Jadi sanggeusna dikubur ditalkinan. Tah eta teh ajaran eta teh dijieun ku Sunan Ampel gitu. Ya, jadi seueur di kalangan umat Islam ibadah-ibadah anu eta teh teu dicontohan ku Rasul, teu diparentah ku Rasul, dijieun we ku orang tertentu. Nah, ayeuna umat Islam memandang bakal beda pandanganana. Aya anu kieu pokona mah balik di kanu ayat nu tadi. Naon anu dititah ku Rasul pek laksanakeun, naon anu ku Rasul teu dititah gitu teu dilaksanakeun. Tapi aya deui anu keukeuh mempertahankeun bid'ah, mempertahankeun tradisi. Ahkeun bae teu dicontohan ku Rasul, teu dititah ku Rasul ge da dipeunteun eta amal teh eusina alus. Maka sok disebut we bid'ah hasanah, bae bid'ah oge, bae tradisi oge. Da tradisina tradisi anu alus. Jadi terus we berbeda pandangan
gitu pada akhirna bakal aya nu ditinggalkeun ninggalkeun karena tradisi karena bid'ah tapi oge tetap bakal aya anu mempertahankeun gitu. Nah jadi eta mah bisa kembali urang karena cara berpikir urang karena keyakinan urang gitu. Nah erek nuturkeun ajaran Allah jeung Rasulna secara murni nah erek di tamah-tamah jeung tradisi jeung bid'ah gitu. Ta sakitun kapihatur alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.